parah nih. Assalamualaikum bos. Bang, Iya bos, abdi di rumah ya jalan balik ya deket Balong. buru ya. Kumaha tuh? Bang. Bang kewe lain ngaliwat kadinya ku ya dicokot. Bang, Kereta buka duit teh bos. Oh nggak sebenarnya tinu hajatna. Bae lah 1 juta ge. bang. Oke. Yuh, Akhirnya tuh buri. minta air komisi. Ka komisi naon penting bos kita lagi encan ya kakara manjer teh nu hajatna 1 juta jeung hiburan lang nuke. Bohong ah. Siapa bener kehet? Kumaha tuh? 55.000 acan. Aing jajan yo. Oke, sagedeung di pancan dicokot bos di tanah kurang, sagedeung deui engke. Aya kalem cicing ke aku aing beres ya, lamun geus dibayar mah. Aing dari main hayam ayeuna yang jajan aing meos yo. Heeh atuh lah, aing tilakan itu lah. Jik lah kayak jajan Mesianya. Aing boga ide euy. Aing geus ditanya api-api. Minta duit aing pokona mah. Bos, ke mana bos? Ada kamang doyok, bikin duit. Urang tadi mah ditidak mah ngoyok ditah mau duit cenah diisi obos. Emang doyokna butuhan pisan cenah. Oh iya tuh ambil duit ke kali itu. Sok bawa tuh bos. Ya, pang bikin kan kamang doyok, 1 juta. Oke bos. Nya batunya. Sok. Pokoknya bos. Ya. Tuh. Aing boga komisi, euy lumayan. Biasana 20% dipotong teh berarti aing boga 200 gitu. Tapi lumayan aing bisa jajan. Jajan aing. Sekarang pone. Mangga kudu kudu disebutkeun mah. Yo, urang geus dibere duit tadi ku bos Tita. Di mana sih obosna? Di situ tuh urang ngomong kita tadi. Tuh dibere sekieu yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. Nah 800 kan dan ngomong ke 1 juta. Nya urang geus sekieu tuh nanti sobos lagi nan. Ya pikir cenah Mang Doyok. Kumaha ieu teh? Nya ya banyak. Ieu atuh jeung jajannya. Aku mesti tagih dibere tadi jajan mah. Si goblok ieu mah kumaha 800 nya si obos teh. Jajan 1 juta tadi. Nya oke lah. Atuh. Aku nya urang kada jalan rusuh aing rusuh. Nah ka Malaysia kan? Kali itu kayak cara rusuh pokoknya mah. Ayo bang kira. Urik. Naon bang? Ari ieu duit naon sia Urik? Dibere di sobos tadi. Dibere sianya dicokot. Dibere urang mau ke sobos tadi. Ayo telepon cik. Bos. Nah iya mi HP duit teh kasih Burik teh 800. 1 juta. Sia ngabohong ka aing ket. Hantu bang. Ulah kitu kayak tuman. Sia teh bal teh dusun itu mah. Dah itu. Sadiberena sia teh. Kapan dipotong 20% men? 20% kayak sia gitu. Tah ya itu sia jajan. Abal teh ulah kitu teh tuman. Dusun naon teh teh. Heuh atuh bang euy mah aing. Rek aing 2000 bang. Ya 2000 deh kan. Aing heuh gatuh lah. No. Aing mah hanas bunga aing geus teh tadi ge. Kan dibere 4.000 aing Mang Doyok. Aing apes Dengan sia beri. aing ge ngorekeun HP. Tangorekeun HP sia ulang-ulang sorangan di sisi balong kan. Pan aing bere neangan sinyal bang. Aduh, aing kereangan piduitan ieu teh bang lain neangan sinyal yo. Neangan duit make usaha lain ulang-ulang sisi balong sia teh kos gelo. Bang, ieu na ieu teh. Foto sahabang yang meuli geus kieu aweuna kan tuh. Anjir tumpah bang tuh meuli geus kieu tuh tempo yo. Aing mah kudu buru-buru di-update mah teh viral yo. Beri. Anu dirasa sakit montong. Ka aing meureun cari pamajikan aing bro. Kieu lama takna. Duh, Kamu ngerti aja tuh aing ngomong bisnis teh. Sudah aja kan kieu. Tah, hapus gua hapus. ieu jah kau ngapus tah. Si ada kunyuk di sini nyoy. Masya paing. Yang boleh janak paling siapa ya? Mang Doyok. Siapa itu? Bisa ada urusan lah. Oke. Aman. Yuk, terus aki-aki guys, Mang Doyok bobogohan lain. Coba Tapi ini tulis. gak apa-apa, yang penting ada orang menang duit. Menang duit. Lumayan. 100 sih, Wah? Bah. Aing bukan duit 100.000 deui euy aduh aing. Terus kumahanya? Balap lompat we sok wani aing. Anjing sama lu aing takut. 100.000-an aing mah tah sok. Karana di aing di urang we tuh. Ngembong. Sini cik.
Sok bro. Sok. Mulai tira di dia. Itu karena payung itu tuh. Tapi kan payung itu. Oh. Siap, ceplek aja. Pulang alicik. Moal atuh. Teh jangan aing udah atlet saja. Bangsat. Kenalo. Duit aing gitu. Jambret. Goblok, tadi ngecek balap dia teh. Hilang dia. Wah, bangsat yo. Ya, marahnya teh areling atuh euy. Yap, geus beurang yap. Naon maksudna sia teh mod pan aing ge nyaho sia teh ge geus beurang. Nah naon maksudna sia nya? Ngajak ari indit ka mana sia? Dieu si budak bah. Ya, maraneh teh geus caratu, kudu geus eueuh, geus karolot maraneh teh. Cik ya sing ingat-ingat di alam dunia teh ya. Longsorna, tsunamina, gempana, urug imahna, katinggangna. Nah, sia teh rek kareu wae. Sing inget ka pangeran sia teh. Pak, naon maksudna eta mang budak ngamuk kitu nya? Nyaho aing teu ngarti. Bah, si budak dia sinarieun eling kieu geuning. Aisyah naon maksudna mod? Aing ge osok salat mah eling osok sia teh. Nah, aing keur santai ku sia digobrek-gobrek ieu. Naon maksudna sia teh mod? Heeh, ieu alam dunia teh geus kolot, geus cetuk teh geus kieu. Matakan sia teh geura areling. Umur wae geus karolot sia teh ka jitu ieu. Siap. Ini tuh jumaah. Geus beus gede adan. Kira wae sia teh. Anjing. Bapak di teh poe Minggu pisan. Parah ieu mah. Kumaha hari geus kieu? Yo gue maneh sorangan ka ditu indit. Sing mikir sia teh mod. Aing diceker teh beungeut sia. Yeuh ayeuna teh poe Minggu, sayang. Mang, ayeuna teh poe Minggu, pan aing ge kuliah bere. Oh, Paisa. Ya kalau nurut bapak maneh, ayeuna jumaah. Geus beurang, hayu. Pusing wae sia teh. Moal urang mamang, juk wae. Lah, pusing aing ah, ulah tinggi tembalan wae da si eta moal waras ieu aing gelah ka emosi ieu. Aing sieu. Anjing. Di wae cek. Ini teh sorangan. Si goblok poe Minggu pira ku Jumaah sia teh poe Minggu ayeuna kunyuk. Aing kamari Jumaah berarti sia kamari teh poe Jumaah teh Jumaah sia mah. Cina sia teh mah royok kalah ka musir ka aing. Yo aing mah ngajak kahadean. Aing mah ngajak enggeus sebagai teman dan kawan. Geus aing malah matung sorangan aing lah. Heuh mantok sia mod gelah ngarujet ku aing digebukan sia teh geura. Hah, goblok aing mah. Waga loba baturan teh cik aing mah ieu teh ngomong lain poe Jumaah kitu poe Minggu. Ah anjing si Martoyo goblok. Goblok. Kau dirasa yo Martoyo. Aing bejaan aing teh poe Minggu goblok kitu aing poe Jumaah. Ah sia sebagai rekan eueuh hiji sahuluan. Aki-aki pedut teh anjing ngomong. Ya. Maka jeung surikeun ka aing. Menang di bejaan nya. Lebok sia teh mod. Solina, sa aya boran weuh. Tojok solina tah. Ya, maraneh teh euy geus karolot. Sing saya sahuluan. Ya aing sumpah era. Untung we aya cenjum datang ke masjid. Yeuh, kasep. Eta mah lain poe Jumaah, poe Minggu paingan eueuh sasaha anjing. Aing wungu jeung bedug. Ah anjing aing dirasa. No. Aing. Oh, sia mah ciga pada kodok. Aduh sia. Senang manggung terek ngajak aing. Ngajak aing ku aing jadi teangan isuk-isuk tadi teh diajak. Oh wae manehna. Pon aing hees Bang di imah. Lain teang atuh ka imah aing udangkeun. Sirit aing kudu neang si anu keur hees. Ah. Pan kamari teh geus ngomong saya teh aing teh isuk ilu, cek aing teh uang manggung abeh menang duit. Tapi hasil Bang lo baru nyawer. Aya we beurik lah saya tikeun mah aing lumayan. Bang aing minta tuh. Sia kalah kemajeg ka aing kehet. Hayang duit. Yo. Tah. Bang, nak kieu pisaning ge mah duit teh. Ya aing mah teu butuh lah duit kieu mah. Nah, sia balaga ku aing dibere duit mah Bung. Pan aing teh main lagi aya nama hujan jogerna ge kurang. Yo, tah, aing kurang mah ku aing ditambahan tah. Nah sia ieu memere duit kieu boga duit kieu.
Nah sia ti mana duit kieu? Mana we atuh bebas. Aing mau loba duit mah. Dina handap pendipan gaya 4 karung deui mah.